Iya. Hapunten. Kim kuring lamun ningali pemilik Sunda kenang sulit sok detek bujur. Wah. Tadi cenah neng gelis dompetna geus ipis desian ke. Mohon asih. Desian yang ari tos ipis mah kada di kamar ya Bapak. Mohon. Ya, mohon. Iya, desian. Mohon desian. Ngitun siap Pak Sayogi. Siap Bapak. Hapunten nyangakeun wilujeng tepang sadayana khususna ka Bapak Ibu Kepala Sekolah SDN Lakabungur atau ke keluarga besar Lakabungur dan para imam sadayana Ibu PKK mohon nyangakeun kepada imam seniman-seniman Sunda uring Bapak wilujeng tepang.
Abang sana sedang dia dah. Aslina bapak ki? Aslina teh abang mati laut kidul. Oh, leres. Di laut kidul di sisi pasisir pantai Santolo. Ah, gitu. Kan kadieu teh beureun abah teh kapelet kebun bojo. Oh. Kapelet kebun bojo dan langsung di dieu nya. Diwalian ku Pak Edi. Oh. Bon gitu Pak Edi, bade ngerasakeun kepala dia sareng Pak Haji Dedi. Bapak Dedi. Ah, cekap ya Allah, reus bisa ngatur nomor. Apunten sanggita anu kasangakeun mugia janten panghibur kena kabur pangbeberatan. Amin. Biasa di like, di subscribe di channel Deden Witarsa. Oke. Sekali deh Bapak, biasa di like, di subscribe, di komen di YouTube channelnya Deden Witarsa. Deden Witarsa. Siap.